Lama ingat gaya bae jelema bodoh jasa bodoh. Di lembur bodoh ya mah dongeng di zaman para wali. Sagesa bodohnya pernah lebaran di beres samping. Lah samping ge boro-boro BHS, boro-boro Tamer Al Jupri. Polekat ge anu 3 kalinya sejegeng keneh. Pan baheula mah 3 kalinya sejegeng keneh baheula. Kudu eueuh. Baheula mah baho budak lamun urang make samping eta geus hebat jasa. Ngan 3 kalinya seuh masih kene awak sakumaha. Heuras. Kayak geus aya 5 kali tah jeung sekarang. Lagi liprik seeti. Tadi bere kos kitu jelema bodoh, tapi kan bungaheun jasa. Di bere samping bungaheun jasa. Maot anu merena teh. Maot diundang ka behan, nya mah teh diundang ja susah. Ngananyakeun dong. Eta sana maot, Mang Haji. Mang Haji mana? Mang Haji anu, ya Allah, nu pernah mere samping teh. Nyalakeun aing. Teu kudu diundang kan berarti kan. Teu kudu diundang kan. Langsung nyalakeun, dipake sampingna kita ieu. Sampingna ye beres nyalateun geus nyana kieu bae dihareupeun imam masyaallah tah Mang Haji katarima padahal mah diberes samping nu susah mah kan ke samping kos kitu ge kan nu susah mah ya Allah dibere hiji ge salembur nyahoeun kabeh bebeja kan nyana mah masyaallah geus caritana nyalateun peutingna imam masjid imam nyalateun kiai ngimpi ka panggih jeung lain. Waalaikumsalam. Ente mau. Ente le maot mun ku aya jero kubur. Alhamdulillah salamet ceuk. Salamet ya ku doana nu bodoh teh ya. Nu bodoh teh tah nyana ngadoakeun ka kula. Doanya doang teh ditarima ku Gusti Allah. Ya Allah cak imam teh. Haji hudang nyana. Aing deuk nanyakeun ngadoa naon sih? Enggak doa naon sih kabeh mau ditarima nyana doang. Masyaallah isuk-isuk nyana memeh mandi geus datang ka dinya. Assalamualaikum. Naon ge? Teh ngobrol ya ka dia. Ngobrol gitu. Oke. Kamari kan Mang Haji anu maot. Mana nyalateun? Nyalateun. Insyaallah kula keur penting ngimpi. Aju. Kapanggih jeung Mang Haji ditanya, kumaha di jero kubur? Nyana sisirian alhamdulillah salamet. Kukula ditanya salamet tina naon? Doa ente ngadoa naon? Ngadoa. Kudu sih bisa ngadoa naon tuh? Ente imah heulanan ngadoa naon bae lah ya. Ngadoa naon heulanan coba ayo. Kula mah teu bisa kula mah ngadoa ge. Kula mah takbir aja Allahu Akbar teu baca ada. Minuturkeun we Allahu Akbar nya 4 jong genep Allahu Akbar. Wah bodoh. Ngadoa naon teu ieu baca-baca teu sia ngadoa naon. Ngan kula kieu barang geus nyolateun teh aju kula diuk bae di hareupeun masjid. Batur geus baralik teh kula ngomong kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ieu diturunkeun ka Kangjeng Nabi rek ngajelaskeun kaunggulan para sahabat nu ngaran sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin nu kamari dijelaskeun bahwa sahabat-sahabat anu berangkat ti Mekah ka Madinah ngaranna sahabat Muhajir. Sahabat Ansor anu di Madinah anu narima kana kadatangan para sahabat-sahabat nu di Mekah. Kaistimewaan 2 golongan sahabat yakni Muhajirin jeung Ansor diabadikeun melalui wahyu Allah. Jelas bakal langsung arasup ka sorga para Muhajirin jeung Ansor. Urang dititah cinta Muhajirin, cinta Ansor. Ulah aya di hate urang gemes pendu ka sahabat Muhajirin.
ulah aya di hati urang keheul ka sahabat Ansor maka nu bagus nama ku urang teh dihitungan sabaraha ratus atawa ribu si muhajirin sabaraha ratus atawa ribu si Ansor besi urang bendu ka salah sahiji ternyata orang muhajirin besi urang keheul ternyata orang Ansor sebab didinyala agama dikuatan anakku sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor tanpa eta wallah maka diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ku ayat indal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kangjeng lahir di Mekah datang ke umur 40 tahun Kangjeng teh diangkat menjadi nabi sekaligus jadi rasul di turunan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tidinya terus nungtutan wahyu teh sesuai jeung kebutuhan ketika Kangjeng Nabi dakwah khafiyah samar lalaunan sebab nu didakwahkeun pikir kurang inget kurang dek ngarobah sesembahan nu harita urang Mekah nyembah teh ka Manat harita urang Mekah teh nyembah ka Uzza harita urang Mekah teh jeung sekitarna nyembah teh ka patung-patung kuari dek dirobah sesembahan teh tita nyembah ka nu maha gaib Allah Masya Allah kari bisa dibayangkan ku urang dek ngarobah sesembahan mapan kayakinan ai ngarobah dahar makan babari ulah di dahar nu ieu mah ieu lantaran lada ieu mah jang urang Padang ieu mah ieu ta ieu ieu mah amis atuh amis mah urang Parahyangan aing mah teu beuki ieu betan ieu barang ieu mah Betawi nah coba anu Betawi nah ieu mah bener akur ieu mah coba aing hayang ngajajal anu amis nah ieu tah eta Bandung ieu jaheung na oge coba anu lada atuh kabeh tah siapa tah ieu mah garobah dahareun mah gampang komo teu beuki urang teu beuki ngopi di beda kopi mah sandingan deuk kopi tapi cek dokter ulah ngopi lantaran geus kaserang emah wayana ulah kopi urang daek ngarobah dahareun mah gampang ulah boga pamajikan eta emang kunaon ge teu kupu jeung maneh sebab maneh mah leutik itu mah gede atuh mana teuing sia budak nyengcle bade luhur jelas siapa tuh mah kos kitu mah selera atuh selera ge selera aing mah karunya bae kasih ke digibegkeun sia enggak mau ragag sia kudu anu akur gampang ngerobah kos kitu mah mah gampang tapi ngerobah sesembahan Masya Allah lain lalagaan maka Kangjeng Nabi lalaunan dakwah teh asal kapanggih jeung jelema kula teh diangkat jadi rasul tanda karasulanana wahyu Allah coba dengukeun dibaca ieu jaheul maksudna naon Muhammad sesembahan teh lain batu lain kayu nu ngaran Manat Uzza alah eta mah kos kitu mah patung buatan urang mah nya pangeran ai pangeran mah anu gaib nu maha gaib allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dzulumati wan nur eta oh kitu ya Muhammad anu ngahirupkeun urang yuhi nu ngamautkeun urang mumit yarzuqu may yasha Kangjeng Nabi teh dakwah seperti eta sok geura ge tatadina bumi eueuh jadi aya nu ngayakeun Gusti Allah urang tatadina eueuh kuari aya nu ngayakeun Gusti Allah saenggeus teh aya nu ngatur teh Gusti Allah engke urang paeh saha nu bisa mempertahankeun paeh sok tanyakeun ka Manat sok tanyakeun ka Uzza moal bisaeun nya pugunya nage nangieun urang lantaran hidayah manu Gusti Allah aya heueuh Muhammad langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul mulai seurang dua urang tilu urang tuh aya anu anti ke Muhammad
Mungkin sama sekali. Malah dia ada ngatur-ngatur sia, agama teh kumacak sia. Ieu kan agama nenek moyang urang, menjadi tinggalkeun agama nenek moyang, kawalat sia Muhammad. Loba nu kos kitu. Masya Allah karim. Terus tapi Kangjeng Nabi mah lantaran wajib sidik, wajib kitu amanah, wajib tabligh Kangjeng Nabi. Fatonah Kangjeng Nabi terus dakwah. Diterima jeung teu diterima urusannya na, tapi urusan kula nyampe terus ya Kangjeng Nabi teh dakwah. Wah lantaran geus rada loba kuari instruksi ti Gusti Allah fasdah bima tu'mar wa a'rid 'anil jahili. Kara Kangjeng Nabi jelas-jelasan jelema dikumpulkeun dakwah Kangjeng Nabi. Weh aya kerumunan manusia dakwah Kangjeng Nabi. Ngadatangan imah terus wae Kangjeng Nabi kumpulkeun di imah ayo dakwah Kangjeng Nabi diteruskeun ku ari Kuki Fudali. Masya Allah termasuk eta Haji Pendi ge undang dong gua tah eta nu teu bagus da ya undang dong gua tah eta nu kos kitu na. Masya Allah awas lu berkatnya ya eta tah anu bahayana eta juga ditu da ngomongkeun moal deideng ka dinya mah angkuna negara beling tuh mah. Nah, iya. Dumadak terus we dakwah Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dengan berbagai kekuatan jeung cara. Setelah sahabat teh aya dilanjut ku para tabi'in. Setelah tabi'in teh aya dilanjut ku atba tabi'in. Terus datang ke ayeuna di dunia terus baik kiai-kiai dakwah apapun yang terjadi. Sebab merupakan satu kewajiban balighu anni walau ayat disesuaikan dengan kekuatan masing-masing jeung keikhlasanana. Di Indonesia mah atuh geus jelas ulama teh ambalaya sebab mayoritas Islam geus puguh di negara-negara Timur Tengah nu mayoritas Islam Syria, Baghdad, Yaman dan lain sebagainya. Urang lamun ngadenge di Belanda ulama masih kene dakwah, di Jerman dakwah. Di Amerika sekalipun terus bae dakwah. Atuh kumaha eta? Henteu kumaha. Apakah nyana kemudian salamet loba anu dibunuh dakwah di Amerika, di Jerman, di Prancis, di Belanda emang teh saeutik atuh loba. Tapi apakah dengan dibunuh eureun? Henteu, terus dakwah beligu anni walau aya. Mun urang nyaritakeun tentang pembunuhan anu dibunuh di Amerika ulama sabaraha? Ambalaya tapi terus dikirim deui hakikat ku Gusti Allah. Kirim deui hakikat ku Gusti Allah. Terjadilah orang Belanda, ilmuwan-ilmuwan Belanda, politikus-politikus Belanda, Amerika, termasuk Jerman, Prancis, teu saeutik nu arasuk Islam, wasilah para ulama-ulama. Di negara Eropa anu mayoritas kafir, Kristen, tetep bae dakwah mah terus atuh komo di negara urang. Terus nah Kangjeng Nabi teh terus dakwah enterek jaritakeun dakwahna Kangjeng Nabi nu derek dicaritakeun teh tentang para sahabat tu paling istimewa teh nu mana sahabat tu paling istimewa teh sahabat tu ketika Kangjeng Nabi nyampaikeun dakwahna ngarobah sesembahan tina nyembah ka makhluk batu patung jeung kayu sajabana titah nyembah ka Allah nu maha gaib nyana langsung bae maca 2 kalimat syahadat tanpa pamrih eta nu panghebatan saha nu model kos kitu huluna Kangjeng Sidina Abu Bakar Siddiq jihad awewe Siti Khadijah anak muda Sayyidina Ali. Masya Allah etalah manusia brilian, manusia nu tanpa ya pertimbangan iman langsung ke Allah, langsung ke Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibantu dakwah teh terus dakwah sahabat etalah do nomor hiji tahun ka hiji, tahun ka-2, tahun ka-3 makin nambah geus puguh cacian jeung makian mah penganiayaan terhadap sahabat-sahabat teh lain saeutik sahabat tu diseret, lain saeutik sahabat anu dipoe, lain saeutik sahabat anu disiksa, lain saeutik sahabat anu dianiaya berbagai peraniayaan, tapi terus bae makin dianiaya makin tambah.
13 tahun Kangjeng Nabi di Mekah lantaran wari mengarah ke pembunuhan Kangjeng Nabi anu bakal bahaya secara lohir sebab jawara-jawara Mekah kabeh geus ningker Kangjeng Nabi tewak Kangjeng Nabi cak Abu Jahal mun beunang jeung awak-awakna bawa ka dieu mun teu beunang aing asal hulu da bawa ka dieu Masya Allah kan maka Kangjeng Nabi diinstruksikan hijrah ke Madinah untuk nyalametkeun agama. Tidinya Kangjeng Nabi bebeja ka Abu Bakar Siddiq, tadi engkekeun deui ku Abu Bakar siap. Kangjeng Nabi bebeja ka Sayyidina Ali, Kangjeng Nabi begitu bebeja ka Sayyidina Ali, siap ngan maneh cicing heula di dieu ke geus rapi di dieu karak nyusun. Siap. Kangjeng Nabi bebeja ka para sahabat-sahabat nu lain. Ketika ke kaula berangkat geus aya di Madinah, silakan nyusul. Sahabat-sahabat sangat siap. Diabadikeun sahabat anu nyusul hijrah ka Madinah. Ieu ayat. Innal ladzina amanu sayyana para sahabat-sahabat anu arari iman ka Allah, iman ka para malaikat, iman ka para kitab-kitab, iman ka para rasul-rasul, iman ka yaumil akhir, iman ka bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman inuh dina jero dadana teu bisa diganggu gugat. Amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Di dia diabadikan innalladzina amanu geus aya imanan di jero hatena wa hajaru ketika Kangjeng Nabi instruksikan hijrah yusul ke Madinah nyana berangkat dalam rangka nyalametkeun agama. Bayangkeun kurang di Mekah ke Madinah 850 km saat eta kendaraan dengan sakadar onta anu boga imah ditinggalkan lembur ditinggalkan nanya ke pemajikan jeung anak ketika pemajikan iman nilu ketika teu iman ditinggalkan nanya ke anak ketika anak iman nilu ketika teu iman ditinggalkan nanya ke tetangga ketika tetanggana iman berangkat ketika tetanggana teu iman ditinggalkan geus puguh ladang geus puguh hewan-hewan ditinggalkan keluarga ditinggalkan imah ditinggalkan kampung ditinggalkan sanak baraya ditinggalkan hewan ternak ditinggalkan perusahaan-perusahaan nyana ngagelenceng berangkat di Mekah ke Madinah kabeh ditinggalkan. Bayangkeun kurang untuk selama-lamanya. Hareup panjang balik deui ka Mekah teu aya, berangkat teh ka Madinah. Ditinggalkeun teh henteu kieu, kayak aing balik teh teu aya. Pan urang mah kuari deuk ngaji bae ge, tah tungguan ku sia warungnya sia ada. Abah deuk ka mana ngaji aing ngaji. Nya ada sia awas tah. Kebal aing mah. Kadang-kadang aing mah tengah keur ngaji ge aing mah balik ieu. Kan blon eta bos itu. Ya cenah kieu nyahoan atuh aing mah nyaho ja kadeuleuh huluna ge. Udah sok itu tuh mah balik isin bae nyana. Atuh nu biasa balik bae sih. Tah. Iyalah wahajaru nu madak eta ulah-ulah anu hijrah ti Mekah ka Madinah anu harapan bakal balik deui ka Mekah sagala rupa ditinggalkan demi cinta Allah, cinta Rasulullah. Segala rupa ditinggalkan teu aya nyaah saeutik-eutik acan sugan hook ka imah hook ka pamajikan hook ka anak daripada ke di akhirat bakal jadi bang balu tinggalkan sama sekali poharaja sama poharaja asa Masya Allah urang mah ngaji bae ge ka dieu aduh eta budak anak embe tak keluar anak embe aduh aing mah Masya Allah ieu urat aing kudu berangkeng bae tuh sia urusan atuh urusan anakna teu ngurusan gara roblog jasa siapa tuh ngurusan anak embe heula ka ditu babaturan mah geus ngaji ayo sih anak embe ya malos gratis lah bae datang ka jam 9 neuleuh jam 9 aing mah kaberangan moal lah
eleh ku anak embek. Eleh ku anak embek lain. Ieu nu hebat mah goblok si anak embek. Ku aing geus kurang kumaha. Jak geus di kurungan, geus dikunci, maksud keneh moncor keneh bae. Enggas ku aing mah. Bikin kata tangga, "Hai, hayang si anak embek aing, bawa kabeh teh jeung kandang-kandangna." Emang ngaji ka mana ngaji aing. Ngeganggu ku anak embek. Masya Allah, hebat amat Pak. Ya, aku ngomong hebat. Ganggu ku anak embek aing mah goblok jasa. Kumaha ge mun pamajikan nyarekan. Wah, bikin ku aing ka bapana. Nekat mah budak. Barang ditanya ku sia nekat aman, teu bogoh emang teh lagi. Aju gara-gara anak embek. Untung namung sang mangsing we. Ndek gaji we ge berat ya tah sahabat muhajirin. Wah jaru. Ninggalkeun auton kampung. Ninggalkeun buyut imah-imah. Ninggalkeun hayawanat hewan-hewan. Ninggalkeun jar tetangga-tetangga. Ninggalkeun perusahaan-perusahaan. Sugan terbersit di jero hatena hayang balik deui ka Mekah teu aya. Sugan aya hok tah aya sama sekali. Hokan keneh agama, hokan keneh Allah, hokan keneh ka Kangjeng Nabi Muhammad dibandingkeun jeung harta-harta kakayaan jeung sajabar. Berangkat bae. Deuk kumaha teh hebatna. Deuk kumaha teh hebatna muhajirin, urang sok gadenge muhajirin bae. Tah seperti kos kitu. Bendu ka nyana sarua jeung bendu ka Kangjeng Nabi. Bendu ka Kangjeng Nabi sarua bendu jeung ka Allah. Sebab naon? Dunyaan di jero hatena. Urang mah anak urang de ka pondok bae ge. Ka pondok sing jadi ka pondok de. Mah ka Aceng. Sok inget bae ka Aceng. Ulah kebal-kebal di pondok nanya. Mun bisa mah Aceng di imah bae tungguan toko. Siapa goblok. Tolol maneh. Enggeus anak di pondok. Sarua jeung sahabat muhajirin. Nak, geus berangkat ke pondok. Ulah mikiran segala rupa geus bae pokona berangkat sing tentrem di pondokna. Abah abeh ngeunaheun teu kudu ngiriman ka Aceng. Cak anakna aing mah dipiceun ieu mah. Sial teh boga bapa goblok deui. Aduh, abong-abong anak nu kolot. Disayomkeun deui. Ya Allah, ya Rabbi, ngurusan anak nu ngora bae. Nah, geus urang masantren nu mantak hajunjana teh betah 5 tahun 10 tahun 15 tahun masantren betah nu di deuleu ridho Allah, ridho Rasulullah, ridho guru. Nu di deuleu teh ilmu Allah. Mantak betah. Sugandiknyana inget atuh ka indung jeung bapa keluarga. Awal mah inget ka dituna biasa. Sugan inget ka imah, atuh can boga imah aja imah nu aya gereod. Teu inget. Sugan inget ka perusahaan, teu pernah usaha, teu bisa. Sugan inget ka babaturan, teu boga babaturan di lembur, jae ge lain babaturan tamangan sakadar wauh. Dengaran babaturan masa gulung sagalang ge teu. Dah nu mantak, wah di pondokna ge tenang ngaji, masyaallah. Saya ge sabar tahun ye, nek naon setia nanya-nanya ka aing ngabiayan teu. Siapa sok aju kitu? Aing nanya ieu ka sia, mun kitu ngabiayaan. Henteu ieu nanya bae nanya aja bangun saya geus tegep teh. Kadele tegepna naon? Hiji kopiah mancrit. Nomor kadua, tah make sampingna teh jengjot. Pan ai jawara lembur mah pan ai ngariung teh make mah samping jengjot. Jeung ieu na gede bae pan jawara lembur mah ieu. Teu daek ipis teh. Kajawan, jawara lembur kajawan dah tuh budak. Make sampingnya jengjot nyong gede ieu na pan teh. Mun teu make benten morosot. Kajawan. Santri mah tegep, lintuh ku lintuhna, tegep ku lintuhna, kuru ku kuruna, tegep ku kuruna santai. Beh, atuh nya mah wali jinganan. Ambo pohara mah teh sih. Piwalieun maksudna atau pidiwalian. Nah, saya geus sabaraha tahun? Alhamdulillah sih ai bangsa 13 15 mah aya. Naon nu geus katalar? Ji jasa nu geus katalar kabeh. Insyaallah. Coba naon? Amil talar, jurumiyah talar, alfiyah jawar maknun. Geus katalar kula mah jumul jauh samsia ta'ala geus katalar kok mah bangsa imriti kitu ya ulah tah. Setik-setik itu geus katalar. Hebat amat, tapi gua poho deui. Sial tah santri. Bisa poho kitu, teu keburu ieu ngomean HP bae. Batola santri uhu. Batal teh santri.
Sia nu mantak main HP kudu jak kiaina ge main HP bae sih. Bagi nurutan kiaina beus itu menang ridho guru. Amboh budak. Usah dibawa ka dinya tolol. Takul urang boga kiai main HP geus tinggalkeun mendingan kitu beres kiai. Teu kaburu wiridan atuh mending teh sholawat jeung main HP mah. Ieu mah tuh aya lain kiai atuh lain kiai masa bodoh emang pinarakeun kitu mah. Ieu bae. Innal ladzina amanu sanyana para sahabat nu ariman ka Allah, Rasulullah, malaikat, kitab jeung nu tadi. Kemudian wahajaru hijrah ka Madinah. Nyalametkeun agama tanpa pamrih. Deuk kumaha na sabodo. Teu nyaho di Madinah bakal di mana tempatna jeung saha nu narimana teu boga pikiran. Penting berangkat ti Mekah ka Madinah. Ka Madinah ka mana teu nyaho. Penting mah deuk ngudag Kangjeng Rasulullah, nyusul Kangjeng Rasulullah. Teu nyaho ditempatkeun di mana nu bakal narimana di mana. Deuk heesa di mana teu boga pikiran. Nu penting cinta Kangjeng Rasulullah. Deuk yang Kangjeng Rasulullah geus sakitu bae. Masyaallah kan. Bayangkeun nu leumpang-leumpang anu naek onta nemun boga onta naek onta saloba-lobana babawaan di onta tuh kabeh ditaringgalkeun ku para sahabat datanglah ka Madinah. Masyaallah karim hayang geura kapanggih jeung Kangjeng Rasul nu ditanyakeun teh di mana Rasulullah Muhammad teu nanyakeun imah mana ladang mana toko mana teu Muhammad mana aina Muhammad disambut ku Kangjeng Nabi cukup geus asal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ge ngajajar di hareup Kangjeng Nabi bari memandang ka para sahabat muhajirin anjeun teh jelema nu mulya lantaran kaula nyaho sagala rupa ditinggalkeun teu aya terbersit sabakatul hibr bakal datang deui ka Mekah istuning segala rupa ditinggalkan demi cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama Allah. Tidinya ku Kangjeng Nabi dipetak-petakeun tah maneh ka dieu jeung ieu, tah maneh jeung ieu, tah maneh jeung ieu, tah maneh jeung ieu, dipetak-petakeun ku Kangjeng Rasul. Datang ke Madinah teh horenganan terus dipetak-petakeun ku Kangjeng Nabi. Anu manehanana biasa di ladang dipetakeunana jeung anu tukang tani haju sahabat di Madinah nage terus bae narima nu boga tani sahektar bagi 2 siring setengah hektar anu boga toko 2 siring hiji nu boga toko hiji babarengan jeung nyana anu teu boga modal dibere modal sok geura dagang sagala rupa disambut ku sahabat nu aya di Mekah ya sahabat Ansor kebutuhan-kebutuhanana terus ku sahabat Ansor dilaksanakeun kebutuhan-kebutuhan. Masyaallah. Ya Allah, pohara eta sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor. Hatta jelema nu teu boga pamajikan teu mawa pamajikan ditanya, "Mana di ditu boga pamajikan?" Boga, tapi teu dibawa, teu iman. Mana butuh ke pemajikan lain butuh-butuh deui kula boga 2 pilih nu mana nu hayang atuh lain muhajirin ge lamun anu nawaran ka kula atuh siap asal ulah nu gendut cara tadi besi digibengkeun ragag aing wahara ieu pamajikan nah hayeuna bebeja ka Kangjeng Nabi oh masalah ditita milih bere hiji Allah karim deuk kumaha kasosialan sahabat Ansor tandingna mana sakana sang ngahiji dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah tijina iman aya berangkat hijrah ke Madinah baheula ge di urang zaman Belanda hijrah urang Cilongok kan baheula mah perang teh pan dibejaan cek Abah Haji teh mah cek emak isuk Belanda nyerang ka dieu we ieu hijrah ngeli disebutna pangelian urang dieu teh ka mana ka santri ta santri pangelian urang Pasar Kemis mimiti ka etek teh dinya kurang mernah ka santri tah di santri marana kebal
aya kampung santri teh pangelian baheula nu matak besi ku ari salaki leungit teangan ka santri eta pangelian eta tuh ngareli ka ditu masyaallah lamun dongeng keur ngeli di perjalanan datang kapal Belanda jegur eta murtil teh ya beuh cenah salaki kena murtil paeh di tengah jalan baheula dongeng emak teh kos kitu ya Allah rita luar biasa begitu datang ke pangelian datang deui kapal murti datang ceger we anak paeh ya Allah ya Rabb seperti eta dongeng di zaman Belanda diperjuangkan ku para ulama diperjuangkan ku para pendekar alhamdulillah Belanda berangkat balik turun ka di Jepang sakedeung Jepang turun Chinese gedoran Cina alhamdulillah tahun 1000 masih itu ngomong bohong kan tahun 45 nah taeken bendera Sangsaka merah putih saha peloporna Bung Karno jeung Bung Hatta Masya Allah merdekalah Indonesia alhamdulillah dieusi kurang sampai ayeuna geus di zaman Pak Harto kemudian sabaraha presiden datangkah presiden ayeuna urang ngarasakeun nikmatna negara urang pohara sakitu dipake kahayang ku berbagai negara-negara orang tapi masih solid keneh disatukeun dengan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila lambang negara Indonesia Masya Allah nah deuk kumaha ge atuh sabodo bae pek nyana nu jekelan negara ulama terus dakwah jangan kayak gaya hitung-hitungan iya di akhirat saha do bener saha nu salah tapi teu saeutik negarawan anu asup ka sorga emang negarawan teu asup ka sorga abri anu asup ka sorga ambalaya polisi anu asup ka sorga PNS anu asup ka sorga kajahoan asup ka sorgana cenah kiai kumaha mun digali kuburanna pernah digali PNS di Garut pernah digali kuburanana Beleger berarti kana di sorga PNS eta diurang abri nah kebenaran kajual lahana digali gelegar kene berarti kan ahli sorga jaieuna ge utuh kene boehna aya polisi di Cianjur nah begitu lahana pan di Cianjur makos gitu di Cianjur juga bumi nah ngubur teh di hareupeun imah di mana dijual syarat asal kuburan pindah ke digali Beleger ji itu teh polisi teh abri teh PNS aya menang ridho Allah mah nu penting nyana ngalaksanakeun tugas sesuai jeung aturan ji aya kiai begitu dikubur menang meureun 15 poe digali bentek pedagang teu kudu setengah bulan coba saminggu geus bentek jasa pedagang leuwih parah tibatan kiai Masya Allah hadena cenah aing teh jadi kiai pidara kawin sia illalladzina amanu hajaru katilu wajahadu berjuangna bi amwalihim wa anfusihim diheulakeun amwal heula bi amwalihim sebab istimewa berjuang melalui harta negara ieu nu manta kalut lantaran anu diperjuangkeun harta melalui perekonomian ekonomi jalan negara maju ekonomi itu jalan negara bangkrut di kampung lamun perekonomian seseorang jalan kemudian nyana barahan hebat kampung eta perekonomian nu mantap di amwalihim diheulakeun rahasia daripada diheulakeun ieu keistimewaan berjuang make harta leuwih tibatan make awak sebab naon moal bisa berjuang make awak tanpa harta sebab naon berjuang make awak lamun teu boga senjata bunuh diri senjata harta berjuang make awak mun teu make kuda atuh moal bisa kendaraan ngaranna mun teu make kuda atuh diserang ka jeung kumaha ge ai kuda harta diheulakeun wajahadu bi amwali urang bisa ngabangun majelis ku harta bisa ngabangun pondok pesantren ku harta bisa kawin kudu di mas kawinan kan harta aya jelema nu hayang kawin haju awawena ditanya hayang sabaraha mas kawinna hayang 100 gram masyaallah nyana teu daek boga-boga 100 gram teu jadi kawinna nalang sapan coba lamun nyada 100 gram ya kecil dibawakeun ku aing 200
200 gram ngan besi. Ya Allah ya Rabb. Duh, harta. Lempang geura agama melalui harta. Matak aya zakat jangan lempangkeun agama. Tanpa harta moal bisa. Ieu nu mantak pas siap-siap hayang jadi bupati dek urusan harta, sebenarnya malah dek urusan umat. Melalui harta maksudnya. Digolangkeun ieu lah jang kepentingan, ieu lah jang kepentingan, ieu ke jang kepentingan ieu. Nah eta harta. Mantak wajahadu bi amwalihim. Sahabat baik Ansor maupun Muhajirin, terutama sahabat Muhajirin, nyeunaan panah, nyeunaan senjata sahabat Muhajirin. Eta kan harta anu ngabiayaan lah terus bae nu tanikna maju bagus subur bebeja kanu endek perang maneh kurang naon kula mah kurang jeung nyeun senjata tah dibere nu dagang maju bebeja prajurit muhajirin sabarang siap tempur perang. Naon kekurangan anak harta jang naon jang meuli baju perang baju kere disebutna sabar deuk bere harta jalan nu usaha jang agama nu tani jang agama kabeh jang agama. Kami mah teu bisa ngan sakadur ngandalkeun awak doang engke perang di medan laga ketika Kangjeng Nabi memerintahkeun naon nu dibutuhkeun baju tentara baju kere kemudian kuda dan belikeun kan lempang bareng wajahadu bi abwali jehe atuh di lembur urang ge aya jelema nu bisa ngaji ustad ieu kobongna teh kobong tina kayu tina awi haju lu hiji geus diganjel eueuh nu geus diganjel teh tah tihangna teh geus make umpah lamun eta di kubudak nu nakal dicokot atuh rubuh. Jana ka masjid, jana ka majelis, jana magahan ngaji eta kapanjang ngahirupan agama cacaang. Lamun eueuh si eta moal aya cacaang lantaran teu nyahoeun ka akidah, teu nyahoeun rukun wudu, teu nyahoeun rukun salat. Sabenerna mah nu nyaangan dunya teh ya secara batin si eta. Lantaran teu pamrihnya mah hayu bae magahan ngaji. Anak-anak jelema digadenyakeun nyaho ka rukun Islam, nyaho ka rukun iman, nyaho ka berbagai rurukunan. Tetapi eta pondokna Masya Allah tihangna geus kurinyu make batu namun dicokot rubuh. Nu dagang maju liwat betolol teh nu dagang. Sakaji pede teh si budak betaheun amat goblok lain nyumbang ngomong. Nu mantak nyana ge tah kiaina tek aya galedeg ka mana si eta hajar. Manya kiai kos kitu. Lamun kiai da ngadoa bahaya. Kuduna makan pedagang anu maju teh. Sia ieu magan ngaji geus sabaraha tahun? Alhamdulillah ya 10 tahun. Sabaraha murid? 100 santri ieu. Kadang-kadang aya 50, kadang-kadang aya 100 santri teu puguh nyana kumanyana bae. Jadi saya pondok teh emang teu ngabongan deui atuh saha nu teu hayang yang ngalegaan deui geus teu mae pejejal-jejal. Kadang-kadang mah di imah tadi hareupeun imah nyana heesna ge. Atuh bangun usia atuh. Cain teu hayang mah sing aya kahayang atuh. Nyana kajero salat duha Allahumma ya Allah mudah-mudahan teu budak ku Gusti lah didagorkeun huluna. Atuh ngomong doang sing boga kahayang kok ge bisa calangap kitu batu bisaeun kabeh ge. Nah lamun kieu mah masyaallah lamun usia di lembur ieu poek lantaran sia alhamdulillah cang. Anak manghaji bener gitu ngaji kasia tapi kan sejen-sejen manghaji kasia. Nah iya pondok omean ku sia nya nah omean geus kos jokot material engke hitung sia itu barang bayaran satu sia itu kurang hebat itu dagang teh berloon. Nah guys bawakeun ngaji iya daek sia dibangun atuh daek bae endek lah kayu apa batu besi embungeun kan kiaina aya nu hayang kayu bae. Mang Haji maksudna endek mang bangun endek mang bangunkeun terserah Mang Haji itu mah tuh batu bae lah kuari mah jak kayu mah rese bawakeun ka dinya tuh batu sesuai jeung tah kan bener masyaallah geus tah sia tah lalentrem dirinya nya Mang Haji mah khusus teu bisa ngaji teu bisa ke di akhirat atuh sugan bae Mang Haji ku sia itu diajak di ulah kitu Mang Haji ku lagi can puguh cak kiaina
Gua lagi mikiran kula can puguh juga ajak-ajak mengaji itu puguh lagi sebenarnya mah. Ye, atuh lain gitu susuganan we. Atuh susuganan onam teh kiai hebat. Lamun kieu mah cek kiai cek eta aing engke di akhirat milu baju. Atuh kana tenang, bau pohara teh. Kiai tolol tak kiai teh mah. Geus pokona di akhirat pokona mah moal saasa manghaji ku kula diheulakeun. Teh kiai teh bener tak kitu teh. Tanu hebat mata nu tadi gitu mah boro-boro ngaji kula ge nyawa teuing ngan kula mah mesin bae ka Allah ieu mah susuganan geus saya selamat tentu mah ngaji ajak-ajak nya itu kumangke bae tu ngaji di akhirat urang pada bae tah tawadu ngaranna ieu mah can gencan ngaji deuk nyumbang ya tenang ngaji pokona cekelan sorban kula ieu sial teh kiai tolol emangna aya sorban di akhirat wajahadu bi amwalihim sok renungkeun nu mantak Al-Qur'an ngaheulakeun wajahadu bi amwalihim na ieu teh ya berjuang melalui harta ieu nu paling vital moal bisa berjuang di medan laga tanpa harta jelema ketika perang kemudian butuh dahar harta kan dahar teh butuh perlindungan obat harta kapan butuh kuda butuh senjata eta harta wajahadu bi amwalihim kakara ku anfusihim sebab berjuang make awak mah aya waktu-waktu aya waktu-waktuna perang Uhud sabaraha poe perang Badar sabaraha poe Hunain sabaraha poe dan lain-lain sebagainya aya waktu-waktuna sanajan urang ge kieu urang ye dijajah ku Belanda sabaraha tahun sih 10 100 200 tahun aya waktuna eureun jajah deui ku Inggris sabaraha tahun sih setahun 2 tahun eureun kadieuna urang teh terus jahadu bi amwalihim make harta lamun urang kabehan berjuang melalui harta jangan luhurkeun agama di Indonesia Islam pohara jasa berkibar bendera la ilaha illallah malah itu susah tah tuturkeun ieu konsep wajahadu bi amwalihim wa anfusihim karak awak berjuang cek Kangjeng Nabi berangkat medan laga berangkat Badar berangkat Uhud berangkat Hunain dan lain sebagainya siap bahkan nunggu sahabat nunggu iraha untuk seperang ku cinta-cintana ka Allah dititah perang teh nu kadeuleu Allah ku cinta-cintana ka Kangjeng Rasulullah ketika perang nu kadeuleu Kangjeng Rasulullah ku cinta-cintana ka agama nu kadeuleu menang ridho Allah di agama Islam titah perang nyawa taruhana eueuh salah Masya Allah karim jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah eta mah ngaji eta bau para jasa beak sabaraha puluh juta meureun duitna beuh diaur-aur jasa mana tuh mah ngaji itu tuh pakai naon nyumbang keliningan ya Allah ya Rabbi ajunyana mah di luhur jaipongan jeung sinden beak sabaraha juta meureunan lamun ngawur-ngawur nu kos kitu mah pohara jasa sedek hajat ya aing merasa babaturan sia aing teh prened aing babaturan sia ye sia dek hajat gas tanggung jawab aing pokona ku aing bakal dibawakeun orkes Soneta Group tetanggung aing mah geus jeung Oma Irama nah sok nama aing mah lillahi taala ridho ambo tah eta kos kitu di urang mah kos kitu mah bener ambay-ambay lamun kitu mah maji daripada di aur-aur kitu mah mendingan jieunkeun mushola tadinya mushola jaloban nu sejen ka kos kitu mah urusanan hayu bae atuh jaka sorga mah pan hayang babarengan sakjana teh atuh sering saeutik bae sih bentak naon tolol teh ngomong eta heuh tah ai giliran nyeun mushola nyeun masjid teh kita babarengan aing anggap orkes mah sorangan bae ge oh pohara jasa nah eta tipe-tipe nu kos kitu teh eta di Belaraja mah loba pasar Kamis mah alhamdulillah di pasar Kamis mah Masya Allah rapih di pasar Kamis aja bener gua mah adanya di Karawang orang pasar Kamis naranya di Subang orang pasar Kamis sial pasar Kamis tenar jasa di Karawang jeung Subang Masya Allah kula pernah eta di Sukabumi ieu mah carita di Sukabumi barang endeu ka imah eta ulah emang saya eta urang Tangerang atuh urang Tangerang mah pasti wau jeung aing gede ka dinya aing mah ulah bener bae ka dinya ce kadieu
Ieu lain anak abaji. Ulah gandeng ya. Ulah dibere disogok beureun beuneu. Maksudna naon? Mang Haji kawin di dieu ka karak aya beureun 3 bulan ulah gandeng ya. Urang mana eta Kiai? Urang Bitung. Sangaran mah dibejakeun ngaranna mah. Ya, moga mobil sedan putih hari tenago bae. Barang di deuleu jabe, ieu mah kula ge di kadinya teh letterna jabe. Ulah kadinya bae gitu. Barang anak kabajinya. Kadi. Disogok heula kula. Sial horeng loba. Itu ke babaturan kene. Ulah ditu sarua. Maka itu nya kemarin kalau ngapangi banget nah mun dibejakeun atuh. Di Sukabumi teh loba. Pas ka Karawang mana boga dulu gua di Karawang. Masya Allah. Eta ngaran pasar kemis di Karawang. Tenar jasa. Pohara jasa. Pokoknya di Karawang jeung di Subang beres kabeh. Atuh gorenganan di dieu bea ka buruan-buruan. Dibawa ke Karawang kabeh. Nah, ngan KTP nama lain pasar kemis. Illal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Nailanu berjuang melalui harta, berjuang melalui awak dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Ieu titah ditiru kurang deuleu Bung Karno deuleu Bung Hatta berjuang melalui amwal jeung anpus deuleu jenderal-jenderal anu nyalametkeun bangsa jeung negara nyawa taruhanana jahadu bi amwalihim wa anfusihim baheula ngalawan Belanda ngalawan Inggris ngalawan Jepang ngalawan Cina terus datang ke ayeuna ulah eureun berjuang niatan jahadu bi anfusihim bi amwalihim wa anfusihim naon nu ukurang bisa diperjuangkan majelis, masjid, pondok pesantren, fakir miskin, ayo bae, moal kebal urang paeh, aya tapak urang. Masya Allah, Mang Haji anu maot, ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Asana kadendelekeun, emang kunaon ieu tah masjid, Bu, na kenteng nang nyana, tah ieu palapodang nyana, ieu mah nang kabayan tapi nyana tah sagala ieu keramik, keramik, oh kaleungiteun we nyana. Karasa apa? Ngucur pan ka jero. Ketika nyana ngabangun majelis salim, Masya Allah, ngaot emang kunaon ieu majelis salim tah nang nyana. Kula malah ngabantuan teh ala kadar bae tapi dang nyana, tu kadelekeun bacakeun Fatihah deui kumaha ieu. Jahadu bi amwali. Mang Haji anu maot cak, Mang Haji anu HDG. Emang kudu sih ngadu nyaon masalah lili hirup da utapakan ja. Utapak ge mah. Masjid kotakna dibawa ka imahnya bae. Heran aing mah. Atuh mantak naon di dieu bae sih. Dihitungna kudu dibawa ka imah bae. Teu arti aing mah HDG bae. Tuh pan tetangga kayak kos gitu pan. Masya Allah Karim. Hei, Mang Haji anu maot, Mang Haji mana? Mang Haji anu. Saya nyalaten teu hayang. Atuh sia ngadoakeun nyalaten. Bau, teu hayang. Emang gua kos kitu ieu. Ke bangun si aing bangun gregeteun amat emang aing pernah kasusahan. Beas teu boga. Kemudian pamajikan aing atuh pan atuh nyawa sorangan dagang teu aing nginjem doang nginjem ka nyana. Tegede harita 500 jang beli beas doang jeung lalauna cek jana atuh siang orang-orang yang tadi gitukeun aing kadadekeun bae ngajelengeng-jelengeng gas pae hantek ge gas betayang atuh siang ngadoakeun ka tayang bong aing mah aing kadadekeun cek jana orang-orang tak asal aing nyelenyana bae kadanya orang-orang di neraka aku segitu ya Allah ya Rabbi tuh jadi kehadean orang Masya Allah Karim jahadu bi amwalihim wa anfusihim santri kunaon sia cerik yang cerikeun Mang Haji anu maot emang kunaon atuh pan ieu kula dibelikeun kitab ta Bukhari Muslim Ihya Kubur takriban nang nyana kula harita lebaran teh beuh hayang jasa bunga make BHS jadi loba susah urut-urut ge ku kula aya nyana mere urut ge tapi inget bae bagus kene urut ge
Yo, masya Allah, kulang geus katarima jasa, nyana ngadoakeun jasa. Tuh, pan geuna. Heuh Mang Haji anu maot, majin mana? Majin hadege. Emang sia kunaon gitu. Aing lebaran eta suka dedek merek. Oh, masya Allah, atuh nu urut-urut endahan, nu kula dicokot punyana. Pamustungan sama Ki Haji. La wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jawab ge. Ya Allah, ya Rabbi sedikit uragan bakal bararaot. Sok nu boga berjuangkeun agama sabisa-bisa tempelkeun di masjid, di mushola, majelis taklim, pondok pesantren, fakir miskin, yatim piatu ayeuna. Yehe. Dalam rangka ngagungkeun agama Allah saha eta? Wa hummal muhajirun. Kula mah inget ka ieu bae jelema bodoh jasa bodoh. Di lembur anu bodoh ieu mah dongeng di zaman para wali. Sagesa bodohnya na pernah lebaran di beres samping. Lah samping ge boro-boro BHS, boro-boro Tamer Al-Jupri. Polekat ge anu 3 kalinya sejegeng keneh. Pan baheula mah 3 kalinya sejegeng keneh baheula. Kualieu eueuh. Baheula mah baho budak lamun urang make samping eta geus hebat jasa. Ngan 3 kalinya seu masih kene awak sakumaha. Heuras. Kayak geus aya 5 kali taje sekarang. Lagi liprik seeutik. Tadi bere kos kitu jelema bodoh, tapi kan bungaheun jasa. Di bere samping bungaheun jasa. Maot anu merekna teh. Maot diundang gabehan. Nya nama teh diundang ja susah. Ngan nanyakeun dong. Eta sana maot? Mang Haji. Mang Haji mana? Mang Haji anu. Ya Allah, nu pernah mere samping teh. Nyalakeun aing. Teu kudu diundang kan berarti kan. Teu kudu diundang kan. Langsung nyalakeun. Dipake sampingna kita ieu. Sampingna ye beres nyalateun. Geus. Nyana kieu bae dihareupeun imam, masyaallah ta Mang Haji. Katarima, padahal mah diberes samping nu susah mah kan ke samping kos kitu ge kan. Nu susah mah. Ya Allah, dibere hiji ge salembur nyahoeun kabeh. Salembur nyahoeun kabeh bebeja kan nyana mah. Masyaallah. Geus caritana nyalateun. Peutingna imam masjid imam nyalateun kiai ngimpi ka panggih jeung main. Waalaikumsalam. Ente mau. Ente le maot mun ku aya jero kubur. Alhamdulillah salamet cekan. Salamet ya ku doana nu bodoh teh ya. Nu bodoh teh tanyana ngadoakeun ka kula. Doanya doang teh ditarima ku Gusti Allah. Ya Allah, cak imam teh. Haji hudang nyana. Aing deuk nanyakeun ngadoa naon sih? Ngadoa naon sih kabeh ditarima nyana doang. Masya Allah isuk-isuk nyana memeh mandi geus datang ka dinya. Assalamualaikum. Naon kiai? Teh ngobrol ya ka dia. Ngobrol gitu. Oke. Kamari kan Mang Haji anu maot. Mana nyalateun? Nyalateun. Insyaallah kula keur peuting ngimpi. Aju. Kapanggih jeung Mang Haji ditanya, kumaha di jero kubur? Nyana sisirian alhamdulillah salamet. Ku kula ditanya, salamet tina naon? Doa ente ngadoa naon? Ngadoa. Kudu sih bisa ngadoa naon tuh? Henteu imah heulanan ngadoa naon bae lah ya. Ngadoa naon heulanan coba ayo. Kula mah teu bisa kula mah ngadoa ge. Kula mah takbir ge Allahu Akbar teu baca ada. Minuturkeun we Allahu Akbar, nyawa 4 jong genep Allahu Akbar. Kula bodoh. Ngadoa naon henteu ieu baca-baca teu sia ngadoa naon. Ngan kula kieu barang geus nyolateun teh aju kula diuk bae di hareupeun masjid. Batur geus baralik teh kula ngomong kieu ya Allah ya Rabbi. Keur ieu mah nyana hirup ka imah kula jadi tamu kula. Aju ku kula disuguhan bahkan nyana mere samping teh ieu samping ge dipake karasa jasa. Peting sare dipake, salat dipake. Nah ieu mun nyana hirup keneh atuh kula nu nyuguhan lantaran nyana kuari geus tamu jadi tamu Allah ya Rabbi kula ngomong kitu tah
kuarima kula moal katamuan kunyana geus lain jadi tamu kula kuarima jadi tamu Gusti nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti pangnyuguhankeun eta Mang Haji nu pernah ku kula disuguhan jeung pernah mere geus bae pangnyuguhankeun jak kuarima jadi tamu Gusti jak kula mau ngomong gitu doang eta kiai gideg masyaallah kari geus atuh kitu mah ngalamun beda kiai peuting kapanggih jeung guruna sia nyaho eta doa nu bodo teh ditarima ku Gusti Allah guruna wali ditarima ku Gusti Allah kunaon tah nu mantap ditarima nyana ngadoana ikhlas nu sejen ustad-ustad jeung kiai-kiai ngadoa mah ngadoa rapi teu ikhlas atuh aja kiai mah sagala hayang sholawat pan antri hayang sholawat komo kipode 5 pan sholawat da ge kudu digedekeun nah masalah letik bae pannya nama menta di mana sarua jeung santri tolol teu ya Allah ya Rabbi ai jarama ikhlas jasa pan teu diondang nya nama majan mah tah nyalateun teu diondang berarti kan ikhlas jasa ajunya ya Allah ya Rabbi ta eta nu hebatna baheula mah jadi tamu kula disuguhan bahkan nyana mere samping ta ieu sampingna Gusti kuari mah geus jadi tamu Gusti pangnyuguhankeun Gusti kuari mah geus jadi tamu Gusti sadaya-daya nyanggakeun ka Gusti maha uninga Gusti maha ngarungu Gusti maha sagala-galana ku doanyana dihapus sakabeh dosana eta Mang Haji tah teu nyaho rahasiana ikhlas mukhlisina lahuddin ibadah urang tahajudna duhana maca Qur'anna sholawat ngajina teu ikhlas jajabur kabeh naona anu ikhlas ka nudi itung ku Gusti Allah haji ulah ngomong kieu muludan bae sanajan teu ikhlas tetep bae hayu bae muludan ulah kitu tetep bae teu diitibar teu ikhlas ulah make jeung haju nitahan teu ikhlas kuduna kieu hayu urang muludan sadajan teu ikhlas hayu bae kege hayu saeutik-saeutik urang ikhlaskeun ulah kieu sadajan teu ikhlas terus muludan mah geus teu kudu ikhlas ulah kitu hayu bae kesugan ke aya 20% ke tahun hareup tetep usahakeun ikhlas sebab naon teu ikhlas bae teu ditarima tahajud sakitu tahajud dengan ai tahajud mah lolobana ditarima naon sebabna lolobana ikhlas nu mantak ikhlas atuh sanu neuleuh sorangan di kamar Allahu Akbar emang anu neuleuh jeuh nu neuleuh nu memperhatikeun eueuh ieu hati Gusti Allah kan kecuali nyana jeung pamajikan diuk sia dirinya tungguan aing nganggonan sieun aing aya ibadah ka Allah kudu ditungguan ku pamajikan cek pamajikan kalah geus ulah tahajud emang kunaon atuh kakak nu tahajud kula nu riweuh Nayla wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah jelema nu iman hijrah ninggalkeun lembur harta jeung sajabana datang ke Madinah kemudian berjuang melalui harta jeung awakna dalam rangka fisabilillah ngagungkeun agama Allah walladzina awaw tah eta muhajirun jeung jelema-jelema anu ngampihan Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah di rumah diungsikeun diampihan sesuai jeung kahayang Allah wow wa nasaru ditulungan ku para sahabat-sahabat di Madinah wa huwal ansor wa hum al ansor tanpa aya sahabat ansor deuk kumaha Kangjeng Nabi datang ke Madinah mun teu ditulungan ku sahabat ansor deuk kumaha para muhajirin datang ke Madinah lamun eueuh anu ngarumat deuk kumaha saha nu ngimahan saha nu mere dahar saha nu mere nginum deuk dagang saha nu mere modal deuk tani saha nu mere ladang lamun eueuh sahabat ansor masyaallah karim dua sahabat muhajirin ninggalkeun Mekah hiji nu dideuleu Allah Rasul jeung agama sahabat ansor narima kedatangan sahabat muhajirin seakan-akan sekat muhajirin jeung ansor teh seakan-akan dulur dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah masyaallah karim Kanjeng Nabi diampihan sahabat diampihan muhajirin ku sahabat ansor kemudian ditulungan naon kabutuhanana ditulungan ku sahabat ansor urang lamun hirup seperti sahabat muhajirin jeung sahabat ansor luhur agama Islam
ya'lu wa la yu'la alaih Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ku bersatu nu sugih, nu gagah, nu boga jabatan, jeung nu susah, nu lemah, jeung rakyatnya hiji kabeh ngaluhurkeun agama Allah. Sieun musuh-musuh Allah kajian kumaha. Ieu Bapak berenjaya tuh ja. Wallazina awaw wa nasaru jeung mukminin nu ngampihan Kangjeng Nabi, oge ngampihan para sahabat-sahabat Muhajirin wa nasaru jeung nulungan ka Kangjeng Nabi jeung sahabat-sahabat anu hijrah ti Mekah. Saha eta? Wa hum al-ansor, sahabat Ansor. Kumaha eta? Allah ngajelaskeun ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Etalah Ansor, etalah Muhajirin, auliya'u ba'd, saling asih mengasihi sesama lain, lindung melindungi, tulung menulungi, luar biasa, sehingga sakumaha dulur sanasabah kos kakak jeung adik sekat. Masya Allah, lamun sahabat Muhajirin gering karasa ku sahabat Ansor asa aing nu gering. Lamun sahabat Muhajirin susah, Ansor ngarasakeun asa aing nu susah. Lamun bingung sahabat Muhajirin, sahabat Ansor ngarasakeun asa aing nu susah teh. Nu matak saling menopang. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sehingga saat eta ku Kangjeng Nabi didulurkeun sahabat Muhajirin jeung sahabat Ansor, akho didulurkeun. Sakumaha saturunan bae kos adi jeung lajeg. Bahkan hampir maut sahabat Ansor Muhajirin menang warisan. Masya Allah kan. Ku sebab hijrah ninggalkeun kampung Mekah, lembur Mekah, negara Mekah, hiji we iman, hijrah, jihad ditarima ku sahabat Ansor. Maut Muhajirin, Ansor menang warisan. Maut Ansor, Muhajirin menang warisan. Pan pohara jasa eta. Jadi ku iman, ku hijrah, jeung ku jihad sampaikeun ka menang warisan. Masya Allah karim. Ngan ieu teh lila ke dina ayat ieu ku ayat selanjutna. Kumaha tah mukminin nu di Mekah anu encan kaburu hijrah ka Madinah. Walladzina amanu wallahu a'lam